laporan pekerja teh bermalas-malasan terus. Ieu teh. Kerja bos bermalas-malasan? Kan dia teh tanah ubos ieu teh. Semuanya? Iya. Mantap sekali. Ieu aya laporan cenah nu pekerja teh bermalas-malasan ngopi. Ngarobrol. Wah, Ngegerbeg ayeuna. emang gak benar itu yang kerjanya? Ayo. Sekarang? Heeh. Oke gas. Ieu. Aduh. Wow. Jadi lah. Aing nikmat ke hirup. Aduh, baru kalau duit loba ti dunungan. Alah, untung we dunungan teu apal anjir. Anak buah keur garawe. Anak buah keur garawe. Kebain penting mah dunungan aing teu apal. Aing molor heula lah. Aduh, nangeun kieu euy. Aduh, jaba angin gelebug geus lah. Kamana eta si Ice? Cari tarek mantuan tapi kawayah kiwari. Teu datang-datang kamana eta jelemanya? Pamancong? Es. Pira ku aya kieu hees? Mun teu es ge ngoprek HP atuh paling ge si mikreun. Aing carita pan rek mantuan urang cenah digawe ieu melakeun bawang. Dan nepi ka kawayah kieu kan keneh hiji we. Kita kadina kan mantuan lain, rek mantuan. Naon atuh? Sok digulai saya eta mah. Oh, ketan tara Beneran bener. musa tergulai hees dina musa. Teu bale budak teh. Hayang wae motor. Tadi macam erek mantuan kan tenang cenah teh bantuan ku Ice. Nepi ka kiwari eta si Ice tuh bijil-bijil ka kebon. Sare we meureun jigana teh. Oh, si Mincil mah pagaweana ge kur hees, paling datang ka dieu. Beli eta musa. Hees na musa. Waktu lain kakalah bener, kakalah pejet. Sarita hayang motor. Tapi kalakuanana mireg gue yang geus mireg si eta mah. Tapi pan ayeuna ka mana jelemana? Ieu pan dibutuhkeun pisan ieu urang hayang buru-buru beres pigaweun teh. Ini lok-lok budak teh. Kali. Ieu teh melakuren. Wah, mantap sekali ini mah. Kayak mun panen, wah bakal Mukbang, truk-trukan. mukbang duren bos. Lebih dari mukbang. Terus ini mak apa bos yang ini? Bawang, Bawang. can udah ditu cabe, Wow. sosis, Wah, cenge. wah. Pokoknya mah lega, Mantap. bos. Gue siap bos. Oke bos. Tuh, tinggalin leganya tuh. Tuh, cau, tuh kebun cau. Kebun kai. Ini semuanya punya bos sekelilingnya. Mata sia-sia nunungan teh. Tenang. Siap. Oke, mun panen cair. Siap bos. Ya bos. Heeh. Tapi ieu ka mana da ieu teh loba karyawan. Loba. Tuh, ai sidak ngadadak ieu mah pan jadi katingali nu mana nu ledu, nu mana nu rajin. Berarti ini yang rajin-rajin yang Kan berdua. ieu teh loba aya ratusan nah berarti dua siki ieu nu lain ka mana ieu si Ice dehan ieu. Si Ice itu siapa bos? Mandor. Oh, mandor Nu di sini? dipercayakeun di dieu tapi Oh. ieu kadon ka mana ieu budak. Aduh ampun tuh. Coba tanyain aja bos. Bibilung. Gini aya nang berel. Aya naon? Ieu kamarana, ieu dikontrol teh kamarana, ieu pekerja. Itu arah apa? Ya pada hari libur gitu, milu liburan ieu nu di kebon. Meureun jiga nama. Komo si Mince mah duka sare, duka kamana. Si eta dipercaya teh. Amun ditelepon teh ngobrolna teh kieu, siap bos. Abi keur damel, si Bibilung mah eueuh cenah kitu. Gorengkeun we ka batunya teu nyaho manehna nu ngaduul. Kamari teh sebelum si kebon Mince baru mah. cenah. Beri tenan deh, yuk. Hadir tuh istirahat heula. Heeh, ieu da ieu itu. Oke. Aya naon atuh bari mau interogasi. Aya itu di mobil teh can diturunkeun. Heeh, atuh bae. Ya judana di eta heula ngontrol-ngontrol ieu. Aduh, ieu kumaha atuh. Pamancong ieu teh sing ulah barala ka hade, ulah barala ieu. Ieu kamarana pekerja ieu kena hari libur, liburan kumaha? Libur meureun. Ari gajian mah teu pernah libur. Oh, teu da Si Ice hayu we. Harus dong. Gajian bos, gajian. Cenah saminggu 7 kali gajian. Oh, hayang we gajinya aya gawena tuh. Kembali ari gajian oge ari gawena balanar mana ieu jadi areueuh. Ajudan, tinggalin si Ice ka mana? Siap bos. Sabenerna mah kieu ieu teh nu digawe teh tinggal duaan, kuring bungku jeung tilu.
mata ibu gamlung, iya gamlung, da aja lemah. Tapi pan gajian cair kasih ijo untuk 150 karyawan. Ah, ku si Ijo beren. korupsi, wah. Ku si Bos Ijo. cenah nambahan deui karyawan teh jadi 150. Cenah da Eh, gelap bawang. Kudu dibentur si Ijo teh. Soalna kieu, Digelapkeun bener. ayeuna mah mumpung ibu bos ka dieu tinggal ieu gararamlung. Berarti naon kakurangan jelema, ieu teh kekurangan tenaga. Gamlung, ya gamlung wah pokoknya magarapeun teh sama semuanya gamlung begitu. Si Ijo teu balegnya. Atuh eta nu 150 gaji karyawan tadi kamanakeun ku si eta. Beureun dipake poyak-poyak we meureunan si Ijo. Palingan da mah hayang motor Scoopy tinggal meuli manehna mah. Hayang naon tinggal meuli, hayang ka mall ka mana-mana tinggal indit. Eta we meureun make duit karyawan carita nu ka bu bos mah cenah meureun sekian puluh orang. Nyeri Teu nyaho sirah. Sirah nyeri. Ajudan, kemana atuh ieu teangan? Teangan ajudan. Saya udah nyari kemana-mana. Kan saya gak tahu yang namanya si Ice di mana, orangnya yang mana. Kita Bos. bakal duren bisinya yang celet tinggalin coba. Saya udah keliling-keliling ini perkebunan, Bos, tidak ada. Kada bisa dinahanapun meja si Mince masuk yang koyot didinya. Oh, tuh cari tuh di rumah itu tuh cari tuh. Charlie apal tuh di mana eta na? Kan Bos, begini, saya kan gak tahu orangnya, bentuknya gimana rupanya. Sekarang mas saya mau minta antar aja, wes sama Bos sama Pamancong sama Pemancong Bibilung. anterkeun atuh di mana ya si Charlie kan apal leuh. Nam atuh nam. Nam Pamancong atuh kaharepna dipayun, dibilung dipayun. Ayo. Pamancong buat ya ieu hate nih geber kieu. Ieu si Mince orang ieu ku ieu ku taneuh bodog. Hei Charlie. Ya, Bos. Ari itu si Mince tuh di rungkupan kudu dukuy. Aduh, ngadem. Itu tuh natihang nyarane. Oh, jadi? Tuh si Mince natihang keur nyarane tuh keur hees tuh tinggal itu. Bos, katanya Bos. Ditutupan kudu dukuy. Aduh juragan mah elewe ari juragan papanasan kieu ari pagawe ngadem. Aduh. Tah rudangkeun tah. Aya. Kerek gitu. Santai. Ih. Tuh bu bos tingali. Udang? Udang, Ice. Reungit Ice. Wah. Kieu nya jadi kalakuan teh nya. Juragan. Teu bebeja ka dieu. Oh. Tah, Ari eta kayu we gajihan nu ditanyakeun teh sok we 7 kali 150 karyawan. Nah, nu gawe harukur 2 siki. rasain lu. Tah, teh bu bos tah. Urang mah teh Nyerempkeun, nyaman. pamancong bibilu. Dikamanakeun eta duit dikamanakeun? Aya bos, aya. Ayo dia. Bos, cenah nu gawe teh 150. Nah, habet 2 siki ieu gugulutukan. Tah. Emang enak. Kakak panggih saya bilang mah. Ayo ngomong mah kieu cenah bibirung jeung pamancong mah loba libur. Maksudna teh abi we nu digawe. Wah, ieu mah kudu digaplok tah tuh ieu tah tempot tah. Sarekan we sok. Sarekan heula. Beung aya bos ieu di dieu. Keun bae bu bos we lah pek nyerenkeun Bos, tidak seperti yang kau pikirkan bos. Bibirung salah. Sama pemancong salah. Nya. Kan nyali kan gitu. tangkep basah oge. Ih, Nah, nah teh digawe. Aku kan tadi itu dulu, aku teh ingin mobil dulu. Jadi aku teh di sini Bohong, kebetulan. tadi Ada teh sare di dia teh. Tinggal kakak mau bantal. Cenah meuli motor sakupi cenah kamari. Duit eta duit di mana eta? Meuli motor sakupi. Kamari. Ari ieu teh dibayar-bayar pokoknya teh. Dikorupsi eta mah. Tiap minggu dibayar. Yang 150 karyawan. Kurang mah belaan ngahutang beas ge ka warung ceueus. Da eta teh dibayar ku si bu bosna. Aduh, pemancong eta Sigana mah teh dipake meuli motor sakupi Ya eta. pasti atuh. Ari ngomongna mah can bayaran di dituna. Bayarkan kasih ajudan tuh, si ajudan pegawai Cenanya Ya, cenah minum ke cenah. Oh, jadi ini yang namanya Marce. Ini? Wah, Kudu dikumaha tuh. We nama nyerenkeun ka bu bosna ah. Ini bu bos, ini ada tulisannya. Tuh. Ada tulisan Obat gatal marwa, cenah obat gatal marwa. Ini eta mah campuran ini. Itu tak mengalihkan pembicaraan teh. apa gitu mah mau ajudan teh si loba tadi. Oh, sekalian tangkep Itu kenapa ajudannya seperti Tuh. itu? HP nya anyar, daya Ya. motor anyar. Apanya? Eueuh atuh eueuh. Itu. Teu
hayang eueut, Aduh, hayang eueut iya, soal teh. panas teh kudu kumaha ieu atuh. Puasa. Rasain tabungan saha tak itu ngobrol ngabobodo. Geus we pamancong ayeuna mulai ayeuna diangkat jadi mandor. Jadi tukang kontrolan. Merana. Si Mince jadi merana. Asik. Ayo balik poe ayeuna mau makan-makan heula di restoran. Asli, go. Si Minjong diajak. Mantapnya. Si Minjong ulah diajak. Ulah. Kan ajudan. Saya sudah diangkat Siap, menjadi Bos. manajer. Si teh kitu tami. Manajer. Manajer teladan di kebun bawang. Ayo. Mantapnya.